Yang kali ibu salira parantos nampi ieu cai anu insya Allah cai anu pinuh ku keberkahan. Abdi ngaos di sababaraha literasi Pak Ujang oge ibu oge Pak Ustad. Cai lamun geus didoaan ngalangkungan ayat-ayatna Allah, aya ion-ion positif anu asup ka ieu cai. Lamun ditoong make mikroskop, ieu cai teh singgarurilep membentuk kristal-kristal endah. Kumaha niatna tadi ge? Inamal amalu biniat. Urangna niat sae hoyong tuang putih anu bari ditikahkeun pinuh ku kasinugrahan ti Allah. Nya urang mada ukur ikhtiarnya Bu. Manusia teu gaduh kakawasaan Allah anu maha kun fayakun. Tapi insya Allah Allah maha bijaksana, Allah maha welas asih. Sokomo bapak sarang ibu ma ibuna ramana doana nembus langit katujuh. Doana pasti diijabah mata kaina sing keyeng sing manteng munut ke Allah kasayan kanggo tuang putri insya Allah mustajabah. Hayu urang cicikeun ieu cai doa kana gentong siraman di palih ditu di mana dina waktu siraman insya Allah dianggo nyiraman tuang putri. Mugi ijabah Allah subhanahu wa ta'ala amin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwata illa billahil aliyil adi. Nyungkeun tulung angin ka anjeun ya Allah gampilkeun Gusti lancar. Bismillah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Sumaga dihaturanan Bapak Ujang Taryana kali Ibu Iin kanggo ngahijikeun kanggo nyicikeun eta cai pangdoa kana gentong siraman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah Gusti gampilkeun lancarkeun sagala rupi pamaksa dan Bapak Ujang kanggo nikahkeun putri kakasihna ya Allah. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minal muhsinin, Robbi habli dunyatan thayyibah innahus samiul du'a. Jantenkeun neng putri istri anu solehah ya Allah. Jantenkeun cep tauhid laili caroge anu soleh ya Allah. Sehingga rumah tanggana pinuh ku katengtreman, sakinah, mawadah tur pinuh ku rahmat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Prosesi upacara adat ngaras sareng siraman neng putri Siti Rohmah putri kakasih Bapak Ujang Taryana sareng Ibu Iin Indriani anu dipandu ku simkuring Rini Widi gawe bareng warna gumelar Sumedang sumangga urang kawitan. Panggodana sitan kalayan asmanu agung Allah anu welas asih Allah. Neng putri gelis bager dauhan Allah dina Quran surat Luqman ayat 14 anis kurli wali walidaya. Urang kudu syukur ka Allah tapi oge kudu syukur kanu jadi indung jeung bapa. Dina danget ayeuna neng kedah pinuh ku rasa syukur dugi ka waktosna dinten Ahad neng bade jatuh rami aya keneh Ibu Rama, Nini, Uwa, Bibi kempel sadayana danget ayeuna teu aya sanes hoyong ngukurkeun doa pangrestuna kanggo salira. Oge alhamdulillah nu geulis tiasa ngalaksanakeun salah sawios upacara panganten adat Sunda anu disebat ngaras jeung siraman. Ieu acara murni adat jeung budaya. Memang teu dicontohkeun ku Rasul aya acara saperti ieu saacan hiji jajaka jeung wanoja ngajatuh rami.
Tapi insya Allah ieu acara teh henteu matak ngarempakkeun ajaran agama, margi birrul walidain, sae bakti kanu jadi ibu rama eta parintah Allah anu kadua. Kahiji Allah marentahkeun urang kudu takwa ka anjeunna kalayan teu ngamusrikeunana. Kadua neng salaku budak omat kudu hade kanu jadi indung jeung bapa. Naon atuh ari ngaras geulis anaking, ngaras ngawasuh rasa, ngaji diri, buktos bakti nu jadi anak kanu jadi indung jeung bapa. Neng moal mungkin bisa sagede kieu 22 18 tahun, lain waktu anu sakedeung geulis. Neng kudu gede rasa rumasa anaking, kudu bisa bakti kanu jadi indung jeung bapa. Tah ayeuna pisan ieu waktos anu sae dinten Jumaah anu pinuh berkah, pintu aras kabuka disaksian ku para malaikat. Neng putri ulah era tungkulkeun mastaka di panyunan indung jeung bapa peta hampurana. Gelis anaking sing yakin ridallahi fi ridal walidain, suhtullahi fi suhtil walidain. Teu guna lamun hidup ditakdirkeun loba harta, teu guna lamun hidup ditakdirkeun sagala bisa tapi goreng kanu jadi indung jeung bapa. Lantaran keur mukakeun karidoan Allah angin ku karidoan indung jeung bapa. Tah ayeuna pisan geulis waktosna. Lantaran ti kawit dinten Ahad sareksena neng dipihukum ku AA, kewajiban neng anu utama kanu jadi salaki. Ridho Allah aya dina karidoan caroge hidup. Matak ayeuna aya keneh waktos sok peta hampurana bisi neng fungsi ngajagetkeun indung. Dugikeun ka indung ngecelakeun cisoca bakat ku nyeri ku kalakuan neng. Bisi neng kantos nyarekan bapa. Tobatan ti ayeuna ameh terjadi gantar kakaitan, terjadi hahalang, terjadi catang sirungan. Sok gelisnya anaking peta hampurana ka indung ka bapa. Tah kitu panginten intina tinu ngaras ka harto sayang. Tah ayeuna siraman naon atuh ari siraman? Tadi siraman rohani ku uwa parantos dibekelan. Neng kedah kumaha sae kanu jadi indung jeung bapa. Tah ayeuna panginten siraman jasmanina engke. Ieu buktos kadeudeuh ka nyaah tinu jadi indung jeung bapa. Uwa nini baraya sadayana ku cara ngucurkeun tirta suci cai anu pinuh ku kaberkahan ieu. Sing yakin Allah Maha Kawasa. Mudah-mudahan ieu cai tiasa meresihan reregen anu aya dina lahir batin hidup. Lahirna da pugu neng meuni sae kieu geulis sampulur pisan. Taar teja mentrangan, halis ngajeler pae, pangamungku-wungkuwungan, damis ngadaun seureuh es ning geulis sareretan oge. Tapi catet ku neng, geulis lahir ukur pupulasan. Anu utama neng kudu geulis batina. Doakeun ku sadayana bapak kali ibu, neng putri sing tiasa janten istri anu qurrata ayun. Neng putri tiasa janten istri anu solehah, istri anu sajati, anu tiasa kumaula kanu jadi salakina. Aminkeun ku sadayana langkung ti 40 jalmi. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin istajib doana kamu putri Gusti. Paralun ka Gusti nu Maha Suci, dedepang jihan pangriksa abdi kempes sewasiwi sejak ngaguar laratan titis waris panjang jaran runturun
rahayu rahayu menjing walagri. Neng putri gelis anaking asa cikeneh ibu hidup ibu Iin Indriani dikersakeun ku Allah ngakandung hidup 8 bulan lilana hidup ayah di kandungan anu jadi indung. Ibu Iin Indriani barayang bureuyeung ngakandung hidup patuanganana melendung nyerina kalangkung-langkung tapi anjeunna henteu pundung estuning pinuh rasa syukur ka Gusti Anu Maha Agung. Dikersakeun ku Allah geulis dinten Salasa 3 Desember 2002 nu geulis Putri Siti Rohmah gumelar ka alam dunya estuning dirawu dipangku dipika deudeuh dipika asih lirna ngeindog bebereumna bakat punya sok meunang hayang ibu bapak hidup teh gaduh turunan geulis ayeuna hidup parantos 18 tahun jalukjuk jangkung sapantar jeung nu jadi indung pageto ahad rek kabalai nyungcung alhamdulillah diais deui ku nu jadi indung neleng nengkung 18 tahun ka tukang muntang katuang rama neng putri oge ibu Iin Bapak Ujang imam di kulawarga anu tanggal waler ka bojona oge ka putrana dunia akhirat mangga bapak dicanak bojo salira sareng tuang putri kapali dieu dikawihan ayun ambing jeung neleng nengkung kami Ujang Taryana Pak Neng putri anu salami ieu dinangna nengne ku bapak kakasih bapak bebelahan nyawa bapak dinten ahad pageto bade aya nu hukum Pak Ujang bade ditikah di pigarwa ku hiji jajaka anu wastana Cep Muhammad Tauhid Laili bapak salaku ramakna anu bade nikahkeun anu bade ngawalian tuang putri dinten ahad mangga ayeuna bapak Ujang kedal lisan supados kacatet ku malaikat kasaksen ku sadayana sareng neng putri ngemplong margi ramakna geningan parantos ngaridoan mangga bapak ayeuna wakca bapak ikhlas henteu bapak ridho henteu neng putri dipihukum ku Cep Muhammad Tauhid Laili cepengan mikrofonna bapak mangga nyarios ikhlas ridho putri gelis raos ngemplong bumi alam anaking ramah hidup ridho ikhlas ngalepaskeun hidup didoakeun bicarogieun hidup nami nage parantos sae Muhammad Tauhid sing jadi imam anu sae keur hidup gelis sing bisa ngating ngadidik ka hidup utamana agamana leuwih sae deui saparantos mah hidup ngadagup sareng aa-nya didoakeun ku sadayana cepengan lilina kuduaan ku bapak sareng ku ibu tawis bapak sareng ibu ikhlas ridho ngalepaskeun neng kanggo dipihukum ku picarogieunana sasarengan eta lilin ditiup ku bapak sareng ku ibu bari ngaoskeun bismillahirrohmanirrohim Allah anu maha welas anu maha asih Allahu Akbar Allah anu maha kawasa satung kebing alam jagat raya teu aya deui pangamuntangan urang angin Allah anu agung mangga ditiup ku salira duaan bismillahirrohmanirrohim kalayan nyebat asmana Allah anu maha welas asih Allahu Akbar bapak ngalih pali ditu ibu pali dieu calikna di tengah tiluan mangga calik di tengah tiluan teu acan diecakeun aisanana putri cepengan panangan bapak sabelah panangan mamah sabelah kapayun pananganana duanana
cepengan panangan mamah sabelah sok dipeperekat cepengan ibu hidup ramah hidup lantaran sakedap deui hidup rek diecakeun aisan geulis bral tuturkeun anu jadi salaki putri sing nurut ka AA putri sing hormat ka AA putri sing bela ka AA margi sebaik-baik perhiasan dunia hanyalah istri yang soleha. Ibu ramah hidup ayeuna geus teu ngaboga-boga deui matak dina acara adat ieu aya nu disebat ngecakeun aisan tanggal waler hidup dunia akhiratna lungsur kanu janten caroge hidup bral didoakeun geulisnya si AA oge keluargana di ditu sing nyaaheun ka putri sing bela ka putri ibu sing ikhlas dikantunkeun da gaduh putra istri mah nya kitu geuningan ibu oge tebih ngumara di dieu nyarengan caroge tah upami putri oge ngiring carogena ibu sing ikhlas bapak sing ridho tapi insya Allah bakal gaduh benteng di surga margi bapak sareng ibu gaduh putri anu soleha maka akhirnya bari diecakeun geulis ngadeg bapak ujang ecakeun aisanana maka dilesotkeun aisanana pak bral gerami yang jungjunan sing bagja didoakeun ku sadayana hidup sing seueur anu mikaulas sing seueur anu mikaasih caroge hidup utama nama sing bisa ngamulyakeun ka anjeun bapak calik deui nu geulis lungsur mayun ka mamah sareng ka bapak langkung ti payun cepenengan panangan mamah ku putri tingali mamah sing lelep tetep mamah tingali mamah Ibu Iin insan aulia Allah anu sakitu sabar mayunan hidup sabar 18 tahun geulis hidup disarengan ku mama cobi emut ku putri kantos nyentak ka mama kantos ngabohong ka mama tapi anjeunna tetep nyaah kanu jadi anak tetep bela kanu jadi anak cepengan pandangan tuang ramah geulis tetep ramah hidup sing lelep tingali anjeunna insan aulia Allah anu gagah anu tanggal waler ka hidup dunia akhirat tikawit hidup lahir cepil katuhu hidup parantos di azanan cepil kencah hidup di komatan atuh kadieuna anjeunna berjuang geulis angkat rebun-rebun nu sanes masih karulep di bumina tapi tuang ramah parantos dadasar parantos nyiar pakaya nyiar rezeki jang hidup adi-adi hidup oge ka ngobojona dugi katiasa sapertos kieu alhamdulillah tingali ramah hidup pejuang luar biasa tah ieu pahlawan kanggo hidup put lamun teu aya ramah hidup anu berjuang duka kumaha nasib hidup margi seueur orang tua anu tentang jawab sepuh anu tentang waler duka teuing di mana boro-boro maparinan nyumponan pangabutuh hidup putri anu bahager anu solehah anak kita ayeuna sok wakca kedalisan geulis penta hampura nanti idung jeung bapak sakali deui bisi aya dosa hidup nu teu karasa bisi aya dosa hidup anu ngahanja bisi aya dosa hidup anu disumput-sumput can katobatan lalawora eta jadi hahalang keur lungsurna rahmat Allah kakolot patok boning wani nyentak jeung nyengor komo ngabohong nyebut wae oge Allah geus ngalarang tah ayeuna sok tobatan ku hidup eta hampura ka mamah jeung bapa ngalih calikna di tengah pinter bager cepengan mikrofona putri sing kieu nyarios ka mamah jeung bapa ayeuna mumpung disaksian ku malaikat disaksian ku sadayana kulawarga pentah hampura nanti nu jadi indung jeung bapa geulis Bismillahirrahmanirrahim. Pak, punten teteh, salami ieu. Teteh acan tiasa ngabangakeun mama dan bapak. Teteh acan tiasa mulang tarima ke mama, ke bapak. Teteh mau ngarepotkeun wae ke mama sareng ke bapak. Ma, Pak, hatur nuhun. Teteh
ke mama ke bapak. Mama sareng bapak terus mencinta ka teteh. Kasih mama ka dede mama. Keluarganya mama ka teteh nasa kisarna. Tikawit teteh lahir dugi ka ayeuna. Teteh hatur nuhun pisan ka mama sareng ka bapak, katampi pisan Pak Ma, hatur nuhun. Ma, Pak, teteh nyukeun doa ti mama ti bapak. Teteh bakal nikah sareng pameget pilihan teteh. Nadapi doa ti mama sareng ti bapak. Mugi ya rumah tangga teteh nu dilakonan ku teteh aya di nu karidoan mama sareng bapak. Aya di kabagjaan katentreman sareng karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Mugi mama sareng bapak sehat saterusna, panjang yuswa. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pak Ujang ibu, Masya Allah, alhamdulillah gaduh putri teh meuni soleha. Tekedah di papatahan kusim kuring, tekedah maca anjeuna estuning celik putih celak herang kedalisan tina ati sanubari murang kali anu ngarti kana ajaran agama. Anjeuna ageng rasa rumasana ka salira nganuhunkeun atos diatik dididik dugikeun kadanget ayeuna atos dipikanya sapertos ieu sareng utami nama munut pidoana ti salira margi anjeuna yakin doa ti salira nembus langit ka-7 matak ayeuna anjeunna calik di sinjang anu jumlahna 7 ibu. Doa indung jeung bapa teu aya hijab, teu aya hahalang. Doa indung jeung bapa lir ibarat doa Rasul ka umatna pasti diijabah. Matak ayeuna waler Pak Ujang naon rupi anu parantos didugikeun ku tuang putri anjeunna nedasi hapunten ka salira nedapi doana ti salira mangga. Teteh ku bapa didoakeun teteh sing sareng si Aa sing naon itu sing runtut aut sawayuna sing barokah sing mawadah warahmat. Ku bapa didoakeun berat teteh gerai sareng Aa. Alhamdulillahirabbil alamin geulis putri ramah hidup tah eta doana sok sanaos ukur sakitu tapi insyaallah Allah ngadangu tur ngaijabahna. Nam hidup geral geramiang sing runtut raut sauyunan jeung panutan sing gede milik luhur darajat sing boga keluarga anu sejahtera dunia akhirat sakinah mawadah warahmah amin. Cengkat neng putri gabrug rangkul ibu ramah hidup amitan ke aranjeuna duaan bager. Gusti Bral jungjunan anaking pupunden ati bebelahan nyawa kembang soca mamah jeung bapa geramiang bager didoakeun sing seueur anu mikawelas ka hidup sing seueur anu mikaasih ka hidup. Hapunten ibu ramah hidup neng putri pilih ramah hidup kira ngating ngadiding ngawarah kanu jadi anak. Hapunten oge ibu hidup gelis pilih ibu hidup kirang nalingakeun kirangnya
Tapi pun sing yakin gelis teu aya anu leuwih nyaah di alam dunia, teu aya anu leuwih nyaah ka urang angin Allah sareng indung bapa urang. Yakinkeun diri beralagi rabi yang sing bagja bageul mangga mayun katuang ibu gelis buktos bakti hidup kanu jadi indung. Mangga ayeuna urang ngalaksanakeun naon anu disebat ngaras ngawasuh dampal sampean. Anuk alit kelir bodas sumangga diamparkeun dina pangkonan salira. Ngahaja ieu kelirna bodas margi ngandung simbol kadeudeuh kanyaah anu jadi indung kanu jadi anak teu geuneuk teu maleukmeuk celik putih celak herang salawasna satungtung nyawana nyaah kanu jadi anak. Sok ku putri usapan bari nginget-nginget dosa sabarakali nyentak jeung nyengor mamah geulis, sabarakali hidup ngabohong kanu jadi indung. Sareatna ayeuna putri bade ngawasuh dampal sampean tuang ibu, tapi hakikatna mah bade meresihan kokotor waktos ibu hidup ngalahirkeun hidup duka sakumaha harita getih anu mabayabah, duka sakumaha kesang anu nyurulung. Ayeuna tobatan heula tina sagarupi dosa kanu jadi indung ku ngaoskeun istighfar tilu wangsulan manganeng putri. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah Maha Ghafurur Rahim gelis, Allah pasti ngahampura ka hidup. Mangga diwasuh ieu ku cai anu pinuh ku kaberkahan, cai doa anu mudah-mudahan tiasa ningtrimkeun ati hidup. Ibu Iin tiisna ieu cai doa sing janten landong kanggo salira tina sagarupi kapeurih kacape kakeheul kapusing salami 18 tahun salira nyarengan tuang putri. Didoakeun ku sadayana mudah-mudahan ibu sing panjang yuswa kalayan sehat. Sengitan dapal sampean tuang ibu tah neng oge sing bisa nyengitan kulawarganya gelis, sing bisa ngamulyakeun kulawarga, sing bisa ngangkat harkat darajat kulawarga ulah sabalikna. Tos ditikahkeun teh inung bapa urang jadi loba kapusing, jadi wirang kulantaran kalakuan urang anu condeka omat. Sagala rupa kudu dibeuweung, diutahkeun, dipikir, dibulak-balik luyukeun jeung ajaran agamanya. Insya Allah tapi sareret oge barang jol oge ningali eneng ti paroman sareng rundat rindat ieu mah budak teh solehah insyaallah. Simpen deui dampal sampean tuang ibu gelis. Cepengan panangan tuang ibu. Gubrageun mastaka kana pangkonan tuang ibu mangga ibu ditiup mun-munanana budi jampe sok. Ibu tunggul rahayu abdi anu seueur dosa ti lahir dugi ka batin. Cisoca ngecelak masuhan nyaluhkeun pangkonan. Duh ibu hapunten abdi hapunten. Cengkan neng putri gabruk galentoran ibu hidup. Ngecelakna Cisoca ibu hidup dengan ayeuna Cisoca kabagjaan anu jadi indung. Cisoca anu bakal mukakeun rahmat Allah ka hidup gelis. Ngaharewos kana cepil tuang ibu teteh nyaah pisan ka mama. Teteh deudeuh pisan ka mama. Putri mah bagja masih bisa keneh ngagabruk indung. Aya keneh bapak. Tuang ibu mah parantos dikantunkeun ku ibu ramana, komo ku ibu nama nemai kisah babaraha taun. Taktos ajeuna leungiteun. Margi teu aya deui anu ngadoakeun urang tos teu aya indung bapa mabu. Ukur tiasa ngagabruk tutukul, ukur bisa jarak kubur gaduh naon-naon oge teu kaasaan. Mataknya maka kolot keur aya keneh. Tos teu aya mamating neresna. Takeup sabelah deui ibu hidup geulis. Mudahan almarhumah ibu Ramana, ibu Iin aya di alam kalangan ajeuna nuju di rahmat ku Allah. Dihapunten
dosa-dosana ditampi iman Islamna, dicatat-catat ahli surga. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin. Ta'arna neng dicium ku ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Gusti kageser ke tuang ramah gelis. Sami sapertos ke tuang ibu tadi. Anya nama anduk nate kelir koneng. Nah kelir koneng margi koneng lambang kamuliaan. Bapak Ujang imam di kulawarga anu kena dihormat di nama-nama bohku bojokna, bohku putrana. Mangga diwasuh dapal sampeanana gelis. Tah ramah hidup pejuang sejati. Namina icalan di pasar tangtos seueur suka jeung duka. Bisa seperti kieu teh anjeunna berjuang ti ngongora geulis mata hidup oge wayahna. Kudu daek berjuang. Lamun ke dina rumah tangga hidup mangih tanyakan omat ulah ngarasula, ulah ngarahuh, ulah aral. Lakonan kalayan pinuh ku kasabaran minta pitulung ti Allah. Insya Allah isuk pageto hidup bakal mangih jeung pudunan. Dina mangsana mangih jeung pudunan omat ulah rasa maneh. Omat didinya hidup ulah nepikeun ka sagawaya. Pasti bakal mangih deui jeung pudunan. Jeung tanyakan kitu jeung kitu kahirupan nanyak mudun siga kahirupan ramah hidup. Tapi di dadasaran ku agama anjeunna kuat nepikeun ka daket ayeuna. Alhamdulillah. Parantos disegitan dapal sampeanana geulis. Cek abisi pendai palininya. Sok gubrakeun pastaka hidup kana pangkonan ramah hidup nyaluh mundut doa nama ka Bapak Dijian dijampe ditiup pun-punanana Bapak Neking junjunan kalbung umat kudu adi dina ngembah rumah tangga. Sing asih kakadang wargi cengkat gelis gabrug ramah hidup anak king tangkep ramah hidup. Eta jalan ke Bagja Tanggep sabelah deui ramah hidup gelis. Alhamdulillah. Ta'arna ta'arna neng dicium ku bapak mangga. Alhamdulillah hirobil alamin gelis. Hidup geus bisa ngagabruk nu jadi indung. Bisa ngarangkul nu jadi bapak. Ayeuna ka eyang hidup palih dieu. Aya keneh sanaos aki hidup parantos teu aya di kieuna me sababaraha warsi. Tapi datang tos anjeunna ge bagja di alam kalanggengan ningali hidup incuna. Tapi kan kawaktosna nikah kantun didoakeun wae almarhum eyang hidup. Di alam barzahna anjeunna dihampunten dosa-dosana ditampi iman Islamna. Dicatet-catet ahli surga bala putra anu hadir di dieu sadayana sing janten burang kali anu soleh sareng solehan. Namun urang panginten anu keneh aya keneh di alam dunya nu tiasa ngadoakeun anu janten kabagjaan kanggo aranjeunna di alam barzah. Ka ua-ua sareng bibi hidup geulis ka palih dinya ngageser ngawapai. Ka wa imas palih dia juga doana.